Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wargi wilujeng boboran siam. Nyuhunkeun dihapunkeun samudayaning kalepatan lahir sinareng batin. Alhamdulillah dina dinten ayeuna Celastri tiasa silaturahmi nyabaka Cijayana nyabaka Cibentang. Celastri parantos nepangan pun bibi raina pun biang maning anu aya di Cibentang. Pami wargi kumaha silaturahmina ka mana wae. Alhamdulillahnya dina dinten ayeuna urang nyempetkeun silaturahmi saeun dugi kawengi meungpeung dintenan kahiji 1 Sawal. Nah, kaleresan Cijayana teh upami ti kampung Celastri teh jarakna teh sekitar 18 kilometer. 18 km tah ayeuna Celastri atau masih kana di sekitar kampung Cijayana, masih di sekitar kampung Cijayana mana? Hah? Desa Cijayana. Tapi kampung nama duka tak mana-mana nama. Soal nama di nama Bali Maju. Tanjakan naonnya tuh kata apa? Jalannya lumayan aya nu awon, aya nu sae. Sarepna di mana ieu mah taruh kacikan ere aja. Tos bade poek ya, tos bade magrib masih kene tepi karo rompong. Warginya urang dipaparinan kesempatan ku Allah, dipaparinan panjang yuswa tur manfaat. Umur urang didugikeun ka Ramadan anu tahun payun bade dongkap, mudah-mudahan.
Iya teh di mana Jang? Iya. Karmukti. Naon Jang? Naon atuh cing bener. Mas desa Karmukti tapi duka kampungna duka naon da poe kan pamiarsa. Tapi nu jelasna can ngalewat ka tanyakan uku. Yang tanyakan uku bejaan. Sian atuh Jang nyekot garinyul gitu. Oh Jang. Jang. Aduh. Mau ngenes. Aduh. Aduh. Aduh pamiarsa tak konyol ya anak Celastri. Kita berjalan di dalam kegelapan. Aduh. Kadeleh banget Pak. Aduh, bisa dicangat itu Jang? Oh. Kacang saya tuh tak. Tuh, kacangan. Wah, ya mau dibalik. Cari takeun nana ieu teh geus tepi ka mana Jang? Jang mah teu nyangu ka tempadan ieu teh. Cari takeun nana geus tepi ka. Geus tepi ka mana nya ieu? Aya kitu nu disebut pangawaren di dia. Nah, Jang. Ayolah pokoknya mah wargi ya teh Celastri masih kena aya di daerah Bumbulang we. Poek atuh da ieu kecil lebah-lebahna. Kita berjalan di dalam kegelapan tuh. Hanya cahaya elep yang menyinari kita. Di toko ayah sawan aja. Eta dengan bangkong di sada di toko. Bangkong manuknya di bieu teh. Maknya manuk di sada nak itu sada bangkong. Berarti di leuweung di hutannya biar teh di sada teh. Bangkong dah kan ayo manuk naon di sadana kitu baraketek kan manuk naon sok di leuweung tah Jang ieu teh Cilangkungan geus tepi ka lembur kayu mah jauh Jang teh betul sebetnya berarti ya teh Cibengang. Ah, ieu teh atos dugi ka Cibengang kacaritakeun nama pamiarsa. Urang nutur-nutur bujur elep we.
si Ujang kang Yun ya, di Pulaan. mo oh museum mulaan ayun. Hah? Ayun. Kain na na. Ayun museum dai dia na. Dan ko na na. Lagi basta. Bukan tapi jam berapa? Hah? Naon? Kami juga sekali serupa di jam 7:30. Ujang bahasa harita. Oh. Jam 7-nya di eta kan? Aduh Ujang, awas cicing halalaunan ieu. Salik ulah maju. Ngorek kamaran aja. Ini. Maju. Maju. Nyabut. Oh pada akhirnya mah Ujang teh nyalira. Alhamdulillah Ujang teh keseludeng. Keseludeng. Nan leumpang di alam dunya. Sorangan. Ujang oge kengke mah sekedap dia bakal ngadamel sina terus atin mah. Video ada poe. Apa na sugar ka sa anak? Napabalik ka ka? Sa akhir remang-remang tuh.
Celastri Official. Nih. 1, kita hitung sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeay. Tiba di rumah Celastri Official. Yeay.